Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan anu sami-sami dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langgung tipayun ayu urang babarengan manjatkeun puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Notos masihan mang pirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat iman sinareng Islam dibarengan ku nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dina malam Jumat ayeuna urang tiasa ngamimitian deui nyaeta tolab ilmu di majelis ta'lim Falahiyatul Hasanah. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tailap ka para keluargana, para sahabatna, teka kantun ka urang salaku umatna, anu pang mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatil uzma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika badan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil khawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Sajana urang masalah pengawasan ieu mah hampura ya. Ieu mah ku sebab urang ieu mah ngamimitian bae ieu mah heula. Ngamimitian pengajian, bahkan ieu mah ulah waka maca kitab baheula urang ya. Ngamimitian ieu mah atuh ngobrol bae mah. Ngobrol gitu nya. Cuman ngobrolna orang anu aya manfaatna gitu. Tasanajan gitu ya. Urang ku ayana panggilan hate, panggilan iman, panggilan katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah naon ya ku sebab ayana hate urang, sebab aya anu naon ya anu geus rada resep maka ngaji. Nah nanyakeun bae ngaji iraha sih? Urang ngaji malam Jumat iraha mulayana iraha gitunya. Iraha jeung iraha geus kuari ke urang dimulayan. Kadituna eta urang biasa tetepkeun tiap malam Jumat urang ngalaksanakeun pengajian. Aya nu leuwih nafsu ngaji poe Rebo malam Kemis endek ngajakan ka majelis gitunya. Malam Kemis kene geus nafsu hayu urang ka majelis endek naon ka majelis ngaji. Oreng mah karak malam Kemis kitanya. Nafsu jasa itu mah mamayu meureun urut naon.
urut keur puasa meureun poe sabulaneun geus teu nyaho ka poe nyaho mamayu nyaho teh keur naon keur otakna meureun keur naon keur poe teu nyaho ka poe gitunya kadang-kadang emang gitu ya hari keur poe ka hate mah poe Rebo ge pajar malam Kemis pajar malam Jumat gitunya jadi nafsu teh. Tapi sanajan gitu kan terjadi masalah. Orang tujuan anak ndak hayang niat ngajalankeun kabagusan tetep eta orang menang ganjaran. Menang ganjaran kumaha komo ku kieu mah urang ye. Imah urang rada ngalengkah ti imah urang ka majelis salim eta rada jauh. Sabaraha lengkah eta imah orang ti majelis taklim untung anu jauh mah sababaraha puluh lengkah sedengkeun eta tiap salengkah ku Gusti Allah dijadikeun lengkahan hiji jelema anu ndek tujuanana naon ieu belajar ilmu tujuanana ndek ngaji ka majelis salim tiap salengkah dijieunteun ku Gusti Allah gedong hiji gedong di surga hiji gedong di surga tiap lengkah urang di imah urang sabaraha lengkah lamun imah urang misalnya aya 50 lengkah berarti aya 50 gedong di surga geus dijieunteun ka jelema anu niatna ngaji ka majelis taklim anu deukeut sabaraha lengkah doang umpama atuh tenanan ari hayang rada loba mah gedongna muter heula ka ditu ka lapangan tuh ya atawa non ya binoi jalan akar itu nyamper ka Nyai Emi nyamper ka Wa Asni ka ditu karakter loba lengkahna ari ti mana misalnya sababaraha puluh lengkah bisa muter ka lembur manaon bisa ratusan lengkah nu mantek bagi urang hari urang mah berarti ya anu non ya anu sok hadir di majelis taklim mah jalema bararodo ieu bener teu anu sok daek ngaji mah eta berarti ngarasa naon ngarasa kurang ilmu urang mah kabeh ge kakurangan ilmu dina masalah ilmu agama justru anu ilmu na para rinuh mah anu geus palalintar dilok ngararaji tilok nya geus teu daekeun nya geus pararinuh ilmuna ari urang mah jelema awam urang mah jelema loba kakurangan dina masalah pengerti masalah ilmu urang mah loba kakurangan ya mantak pang bodona jelema anu daek ngaji los teh urang disebut bodoh ge sebab urang mah keur belajar nah, termasuk pribadi kula sambil urang belajar babarengan tadina kula gen teu nyaho bisa nyaho gitu nyatan tadina kurang dina masalah pengertian kurang dina masalah wawasan ari ku urang dibuka sama bebarengan sarua bae kula ge belajar ti para jamaah kabehan jadi untung nyatana bagi jalema anu sok gabung di majelis taklim teh ganjaran eta teu eureun-eureun ganjaran teureun-eureun lempangna bae urang tadi geus dicaritakeun dek ngaji mah tiap lengkah eta dijadikeun gedong di surga ku Gusti Allah
Aju encan ngalengkah doang, orang geus boga tujuan lah dek datang ke majelis salim dek belajar ilmu atau tolab ilmu lah. Karak niat doang di hati encan ngalengkahkeun encan naon ieu suku urang can dilengkahkeun dek ka majelis encan eta gufira lahu qabla iyahtua, dihampura dosa urang samemeh nyaeta ngalengkahkeun dua sampean urang ka majelis talim. Untung tetah untung anu tukang ngaji mah untung di imah kene geus dihampura dosa nyatana ku Gusti Allah. Ajung geus di majelis taklim, di majelis taklim eta mandek bari ngajojor tah, umpama mandek bari kekedengan tah, ndek bari hees tah ngajina tetep menang ganjaran, nu hees menang ganjaran, anu kerek bae di majelis salim menang ganjaran, namun kerek ulah dihudangkeun balikna. tinggalkeun nu hees mah tinggalkeun, sanajan nyana keur ngalah ganjaran ge hajeun, ulah dihudangkeun ulah. Cek tetangga diukna teh we sia mah ari hees nundutan bae. Ari hees bae eta nyeuleum matana rapet bae. Sakedeung peureum, sakedeung naon ngalehek. Sia mah bisaan. Tulos teuing pancek ustad ge cenah ngaji di majelis salim mah bari nundutan ge menang ganjaran. Cuman anu nundutan mah kadang-kadang salah naon. Sok salah naon, salah paham, sok salah denge. Mun ngaji urang bari nundutan salah denge. Ustad nyaritakeun misalna ieu masalah batal wudu atawa naon ieu masalah wudu, nyatana lain ngusah sirah naon rambut sirah saeutik kalawan ngusap rambut sirah anu leutik. Ku gara-gara naon? Ku gara-gara nundutan. Nerangkeun masalah puasa we. Sia ari getihan mas sia batal puasa. Keur puasa misalna gugusina getihan batal sia sebab keluar getih, atawa sia keur puasa leungeun kakeureut ku peso keluar getih batal sia. Sing goreng anu keluar getih batal ge lain naon? Lain kakeureut, lain gugusi, atawa misalnya ku sebab mimisan lain. Nyatana anu kaluar getih batal puasa teh parabot awewe kaluar getih head. Eta karak batal lamun ngajina didengkeun dihartikeun ulah salah paham, mantak ngajina ulah nundutan. Di samping eta keistimewaan orang ngalaksanakeun pengajian teh ulah naon ye tadi lempang nabe orang menang ganjaran. Bahkan samemeh ngalempangkeun dua suku urang ka majelis salim geus dihampura dosa ku Gusti Allah. Kumaha cenah urang geus hadir di majelis taklim, diukna hiji jalema di majelis taklim tujuanana nyaeta ngaji. Ngajina ieu umpama henteu nulis,
sugan gitu ustad nyaritakeun urang bari nyatet di buku atawa bari nyaret kitab gitunya ieu mah henteu hanya ngadengekeun anu dengaranan ngaji denge kos model urang ya lamun dihitung-hitung misalnya timimiti datang ke kuari lah taruh kebiasaan orang ngaji timulai solawatan datang ke rengse kurang lebih 2 jam aya weh 2 jam aya weh aya merennya di jam 7 kadang-kadang ke jam 8 ke jam 9 berarti 2 jam kurang lebih orang diuk 2 jam di majelis ta'lim terus orang naon daya ajo barang hakan sabaraha barang hakan 2 huapan orang geus aya 2 huap barang dahar dia hakanan aya geus 3 geus berarti leuwih ti 2 tamah 2 huap geus lewat 2 jam atuh geus aya waktu tah urang eta dijieun teunan ya dijieun teun gedong di bae ku Gusti Allah di surga 2 kali lipat dunia untung teu nya barang hakan ya barang hakan atuh menang diuk 2 jam lah sapira 2 jam ganjaranana gede jasa komo lamun ngajina ieu urang bari aya kopi bener teh cuman geus ieu mah geus lah tengah ropi geus masing-masing ngopi di mana lah teman aya ngopi teh Mang Pandi nya kadang deui teh malah nya leuwih uplek urang barinan ya bari ngaji barang dahar bari ngopi geus mah urang rada haneut ka beteung haneut bibir urang ku sebab dibeuleman bibirna bari dibeuleman sanggeusna kitu urang menang ganjaran untung bagi hiji jalema nyaeta anu geus dibere hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab mutiara anu pang bagus-bagusna nyaeta hiji jalema dibere hidayah ku Gusti Allah naon sababna cek Kanjeng Nabi kula anu nyampaikeun hukum tetep anu ngaboga keputusan mah hidayah nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala kiai jeung ustad umpama nyampaikeun hukum eta mandek ditarima ndek henteu ndek amis ndek pait tetep kiai jeung ustad kewajiban nyampaikeun hukum adapun eta ditarima jeung henteu na ku jamaah nyatana saha anu mere keputusan saha anu mere hidayah nyatana Gusti Allah sanajan dibebetot ke ku ustad dari itu diberi hidayah mah ku Gusti Allah kira-kira beunang teh moal beunang moal sanajan ditarik-tarik ke sanajan diomongan kieu kitu ke Allah anu boga keputusan cuman orang ulah boga niat kieu teh Allah aing manteu salat kumaha Allah bae jan menang hidayah meureun aing mah cek nya teh nya geus aing mah tilok ngaji ge lah kumaha Allah bae aing mah can menang hidayah meureun sedengkeun nyana geus aki-aki geus kolot geus wayah naon nangguan hidayah bae mantap kuari mah hidayah ulah ditungguan kudune naon
kudu disamper ke urang, hidayah eta kudu diteangkeun nya, disamperkeun ku urang. Lamun nangguan hidayah bae mah eta lobaan iblis anu datang ka hate urang daripada jalan-jalan anu pibenereun nyatana anu narik ka hate urang ka keimanan orang nyatana menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sababna? Ngeunaheun lamun hiji jelema geus dinaon ieu geus ditarik hatena ku Gusti Allah, dituduhkeun ku Gusti Allah yeuh ibadah ulah tinggaleun atawa ayo ibadah ulah tinggaleun usaha hayu umpama dina jalan Allah eta insyaallah ku Allah diberi ketenangan hate, diberi adem hate, moal diberi capek moal diberi gulisah hate moal tetap diberi ketenangan ku Gusti Allah ku sebab urang geus nurutkeun kana parentah Allah. Jajal coba rarasakeun ku urang kabehan eta mah anu sok capek hate bae eta mah naon loba ngalanggar loba anu bertolak belakang jeung parentah Allah. Nu mantak hirup urang dibere capek bae itunya ya atuh jauh urang mencana kabehan ya kabehan urang mah henteu sabenerna ibadah teh atuh ibadah atuh aya maksiat mah urang mah maksiat. Ari saimbang mah henteu naon meureunan atuh tetep aya perhitunganana lobaan mana, lobaan maksiat ta lobaan ibadah bakalna. Lamun ibadah urang dikelehkeun ku lobaan maksiat berarti dengdek sabeula moal atuh tetep dengdek sabeula lobaan ka urang nyieun dosa atuh tetep berarti urang kurang bagus. Mending dengdekna kana masalah kebagusan mah mending bae gitu ya. Jadi saimbang ibadah hayu ya, mun bisa mah seetik urang dina masalah maksiat nyatana dikurangan komo misalnya di naon ya di eureunnan mah sakaligus aduh kula mah teu bisa ngeureunnan sakaligus mah geus samun teu bisa sakaligus urang seetik nyatana ngurangan dina masalah kemaksiatan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab urang pancek ieu teh mah urang mah jalema biasa henteu lepas dina masalah kasalahan jeung dosa. Saha sih anu teu boga dosa ngaran-ngaran jalema hirup saha anu teu boga dosa? Urang boga dosa teu? Urang mah loba jasa urang mah ngarasa loba dosa. Ku sebab ngarasa loba dosa urang hayu nyatana ibadah salat 5 waktu ulah ditinggalkeun. Sebab naon kulang geus sering nyaritakeun nyatana nilai hiji jalema teh nyatana bagus jeung henteu bagusna eta jalema dina masalah salatna. Jalema can kahitung bener lamun can ngalaksanakeun salat. Pan bisa kitu atuh jalema lamun geus daek salat berarti eta ciri-ciri jalema keur menuju jalan jalan kebenaran. Sanajan orang misalnya jalema awam tetep orang keur belajar menuju kebenaran. Tapi nilai hiji jalema anu tilok salat
nu tilok ibadah tilok cacampuran jeung masyarakat umpama eta jelema geus katila ya eta berarti jelema encan bener nilai hiji jelema kitu menurut hukum. Oh berarti anu nan ya para jamaah di dieu umpama eta geus jelema balalan jasa berarti lain jelema bener jasa. Iya orang daek gabung di majelis salim belajar ngaji umpama belajar sholat 5 waktu lain hartina orang jelema bener jasa orang keur belajar jadi jelema bener sebab orang ari geus pinter mah palalinter kabeh ge pinter ta orang kabeh ge itu ibu-ibu palalinter, bapak-bapak ge atunggus palalinter dina masalah kepinteran mah pinter. Naon sababna? Akalna sehat. Nu mantek disebut pinter. Tapi pinter can puguh bener. Gitu. Pinter jeung bener lain deui. Pinter mah kabeh jalma palalinter, ka budak-budak leutik palalinter. Tapi etalah artina urang nyiar tujuan kebenaran etalah anu paling susah, etalah anu paling hese ulah-ulah jelema anu awam, jelema anu aya ilmuan ge dina masalah kebenaran mah nyatana hese. Cuman tadi geus dicaritakeun ku kula bahwa urang mah lain jelema pinter jasa, lain jelema bener jasa, urang mah keur menuju jalan Allah nyatana menuju kebenaran. Sugan bae gitu urang Ari belajar dina jalan kebenaran mah jadi doa tadina urang teu daek ibadah gitu kebel-kebel mah urang daek ibadah tadina urang tilok daek nyekel tasbih kuari masa papanjang jalan tasbih kunyana dicecekel bae tasbih dibawa bae bari leumpang ge dibawa doang meureun nyate netari dipake mata sholat dipake nyonte dibawa bae atau eta ge bagus bae jelema daripada nyekel anu sejen atuh mendingan nyekel tasbih gitu berarti eta ciri-ciri jelema karena ciri-ciri menuju jalan kebenaran lain sukan main ngambil kaciri jelema bener dek memawa tasbih bae ka lembur tasbih panjang diseseret kunyana komo misalnya tuh kayak adung mah boga tasbih sagede-gede peureuk budak laleutik ieu na ge ya panjang tasbihna sagede-gede peureuk budak laleutik sadengkeun aya 100 walalade bila perlu orang nyiaran tasbih sagede peureub jalma kolot digantungkeun di para ngawiridna tarikan hiji-hiji itunya jadi lain artina orang tasbih pagede-gede tasbih papanjang-panjang ya intina mah urang beneran hate urang lobakeun istighfar ka Gusti Allah tiap waktu orang manta sholat 5 waktu ulah poho istighfar anu sakumaku orang sok dirutinkeun dina sabadana sholat maghrib ayo unggal waktu kitu urang wiridanana di ujungan ku urang sholawat ka Kanjeng Nabi lah teu loba ge kula menek 10 balik doang terjadi masalah berarti urang aya kegiatan aya perubahan dina masalah ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tasak itu mungkin dina pangosan orang yang hitung-hitung pembukaan baik jangan maca kitab tenaon gula ge nya. Ieu mah orang hitung-hitung ngamimitian pangaosan kurang leuwihna nyuhunkeun diampura bili bisi aya omongan-omongan kaula anu teu ngeunah didengena sakala deui nyaeta nyuhunkeun diampura. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.